Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineung kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka banyak itu geuning jang dipaksakeun oge. Ayeuna geus kapikir ku akang lamun si Karmin anu talajak jeung sifata kitu jadi tentara jigana teh bakal namahan riweuh ka urangna. Sabab teu mustahil pangkat jeung bedil bakal namahan, sabab teu mustahil pangkat jeung bedil teh bakal namahan takabur, bakal namahan bedegong. Nu akibatna urang keneh anu era sababkeun aku paribasa hana caraka data sawala anakna cilaka bapana kababawa. Da ieu nu dipikirkeun ku akang teh jadi putusanna nama keun bae ulah dituluykeun maksud akang teh. Najan tadina hayang ngajejeuhkeun anak oge. Ari kieu mah keur naon. Sok sieun engkena teh. Lamun teh mah jadi tentara kalakuanna teh teu euih-euih. Bisa wae meureun geura teh kalah kabeuki ngajago. Komo lamun geus boga pangkat najan pangkat palang beureum ge upama teh mah. Sok asa ieu aing jadi patugas negara lain ngayomaman masyarakat tapi kalah kanyingsieunan ka masyarakat. Beuki bedegong we ka dituna teh. Heueuh sok sieun gitu akang mangke teh. Bika satuanna teh papanggih deui jeung jalma anggota anu sarua gitu juga si Karmin bedegongna tuluy we ngahiji tuh jadi nyees bedegong geuning sok loba ayeuna aya nu kitu pangkat karek palang hiji tapi bedegongna nataku pan meureun beunang kasebutna teh teu disiplin lamun kitu tangke tengerakeun deui ka kolot. Tak kitu jang kitu ceuk Mang Seno mere putusan pikeun dasar putusan pamungkas ti Basri. Nya teu naon-naon ari kitu mah Kang. Abdi ge moal maksa tapi sanyana mah sikap Karmin nu talajakna kitu bisa wae dirobah. Poa teuing geus jadi tentara mah bakal bener jeung lempeng. Sabab di tentara ge lain dengan sakadar dilatih perang unggul, tapi oge dididik, digembleng, diwarah, sanggan jadi manusia nu berguna pikeun nusa, bangsa, jeung agama. Sina jadi jalma nu sehat rohani jeung jasmani. Jadi jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Eta ge sok aya nu sok bantangur. Anu naon bedegong sakumaha anu dicaritakeun ku akang bieu. Ta eta nu disebut
disiplin gitu. Tah, jadi pikeun insan-insan nu lain agama Islam di tara ge sarua disangkan jadi bangsa anu mandiri, jadi manusia Indonesia anu sehat rohani jeung jasmani, sarta ngajalankeun ibadah luyu jeung kepercayaan masing-masing berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nu akhirna boga tujuan nu tangtu membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila tah gitu Kang. Jadi sifat karmin nu boloweng jeung goreng lambah teu bisa dipake dasar karena gagalna tujuan urang. Da di tentara ge teu diantep tapi dididik terus, dibina terus rohani jeung jasmanina. Ngan memang memeh daftar teh dipenta syarat kudu aya surat keterangan berkelakuan baik jigana ieu wungkul nu ngaregukeun teh. Ceuk Basri ngabenyer beaskeun tina lalampahan jeung tujuan karmin. Akang percaya da pamarentah oge teu bodoh atuh Jang. Kan akang ngarumasakeun ieu mah. Yen boga anak teh mantangul beda ti batur. Mun dipaksakeun jadi tentara nyata bisa ngerakeun ka kulawarga, ngarugikeun ka nagara sabab akang mah hayang sote boga anak anu soleh, anu babakti ka kolot, sumujud ka Allah, rela berkorban keur kapentingan negara. Dasarna teh hayang ikhlas. Ulah dipaksa acara ayeuna. Jigana lamun si Karmin keukeuh dipajukeun. Sifatna teh kapaksa jeung hatena moal buleud. Sabab disatukangan di eta aya masalah anu moal bisa dipupus kitu wae. Merlukeun pamikiran nu dariha. Jeung ngarengsekeunana ngalibetkeun kolot. Tak kumari kitu Jang. Geus we batalkeun daftar teh teu tulus kitu. Mending oge cenah balik we ka lemur cenah ngolah desa. Ngawangun di bidang sejen, nuluyu jeung keahlianana. Da sarua wae partisipasi mah. Najan di kampung oge nya Jang. Teu naon-naon Kang abdi mah nyaluyuan we. Tapi kumaha sih ke maneh Min? Rek milih mana itu? Jadi tentara atau kawin? Punten Mang, abdi teh kapaksa nguciwakeun ka Mamang sareng Bibi oge ka Bapak. Rupina harapan sareng perjuangan Mamang moal hasil. Margi abdi teh sanggem janten tentara. Langkung sae bade tani we. Sanaos abdi teu sanggem janten tentara. Langkung sae bade tani wae. Sanaos teu gaduh sawahna oge bade milih di desa we. Nuluyu sareng kasanggupan abdi gitu. Sakumaha parantos disaurkeun ku Bapak. Nya kajeun ari kitu mah. Ngan Mang titip kade laku lampah nu salah ulah dipiara wae tah. Kuring patut teh. Buru-buru omean. Ari Mang mah moal maksa kanu teu suka. Moal ngusur-ngusur kudu kitu datang tu kudu luyu jeung kasanggupan. Taina Karmin geus bisa milih jalan sorangan. Syukur memang kudu kitu. Sabab jalan hirup hiji jalma ditangtukeun ku dirina pribadi. Taina Karmin jeung Sari geus milampah kitu. Eta teh ngandung harti yen hidup duaan milih jalan sorangan. Nongke kahareupna bakal karasa kumaha akibatna tina eta lalampahan. Tak kulantaran gitu, ayeuna mah urang putuskeun wae. Kaiji Karmin batal jadi tentara. Moal tulus daftar. Kaduana Karmin jeung Sari kudu buru-buru kawin. Meungbeung can kaciri ku jalma area soal jalan kahirupan. Teu kudu susah, pasrahkeun wae kanu kawasa sabab masing-masing manusia boga milik sewang-sewangan. Man urang wajib ikhtiar pikeun mibanda takdir anu hade. Deketkeun diri teh ka Allah sing loba ngucap istighfar sabab urang loba dosa. Kudu tobat, kudu janji yen moal sakali-kali deui milampah dosa. Insyaallah Allah bakal ngampura asal urang we nya tobat ka Allah. Da Allah mah lautan hampura. Ceuk Basri mepelingan ka Karmin jeung Sari nu geus nincak hiji jalan anu bakal disorang kuduaan. Pait beheurna geus kasorang, putusan geus dicekel, pikahareupeun geus disanghareupan. Abdi nampi kana pi wajang Mang.
amanat mang anu pamungkas omat ulah dilanggar sabab akibatna bakal lebih riweuh ka ituna teh jeung engkena deui ge bakal karasaku sorangan nu geus kaliwat geus puguh dirempak nu kahareup mah pepeujeuh ulah gagabah sing bisa mawa diri sabab hirup teh pinuh ku halangan harungan loba jalan nu pinuh ku baruang jalan ka neraka aya 1000 jalan ka surga mangan hiji contona lawang ka masjid pada dikunci teu kudu mayar tapi jalma carang pisan anu asupna tapi eta jalan ke tempat maksiat mah sakitu hararese jeung kudu mayar teh tu oleh pasedek-sedek nu asup dibelaan silih sigeung dibelaan silih dupak hayang paheula asup tak ieu lenyepaneun naon ari hirup misalnyana Karmin ungut-ungutan malah mangseno ge milu ngabandungan daru masa ilmu manehna oge can tepi kalebah dinya ukur mikiran kejo sapiring raipoe teh paling-paling kulak-kuli sahuap sakopeun aya sabaraha rupi ari hirup teh ujang aya 3 rupa nu penting nama Kang hirup cicing hirup nyaring ditambah ku hirup eling bisa gigireun tinu 3 aya deui hirup anu langlang lingling pek pilih pek hirup anu kumaha anu hirup eling yang halus sedakang mah geus kolot geus boga pamilih tapi hirup eling ge aya 3 bagian kumaha cik ujang nu langkung uninga akang mah rumaos bodoh atuh jang abdi ge teu rumasa pinter Kang ngan geus ti heula nyaho boga kawajiban pikeun ngabejaan kanu can nyaho hirup teh aya 3 bagian kahiji hirup ngaco kaduana hirup ngaca katiluna hirup ngaci eta mah kari milih rek ti mana heula ngamimitian gumantung kana pribadina masing-masing kan abdi rek nyokot conto Karmin geus ngamimitian ku hirup ngaco cek paribasa teh mah es tuning tunggul dirarut catang dirumpak tengah larung anu burung dinyesakeun anu edan kabeh dibabad sakahayangna tapi eta hirup ngaco muga-muga disambung ku hirup ngaca sangkan bisa maca awak ngaji diri bisa nempo karena kelemahan diri pribadi mun jalma geus tapi kana hirup ngaca bakal disambung ku hirup ngaci pinuh ku acining hirup nincak kana kabagjaan bagja dunya jeung akhirat nu jadi udagan sakabeh jalma sabab boro-boro jalma bener jeung bageur najan nu jahat ge salamet mah hayang tak gitu Kang alhamdulillah nganyang teh tegap lah nuhun ujang nyepek we lenyepan kumaneh Karmin sari dibekeleun rumah tangga dah cek Basri bari rutret ka Karmin jeung Sari abdi nampi mang atur nuhun ari Sari unggut-unggutan satuju kana jawaban Karmin tayuna rek kumaha deui karep maneh teh min nyangakeun kumaha pangersa mang we ieu we ayeuna mah isukan geura mulang bareng jeung bapak sakalian Sari bawa tepungkeun laungkeun riungkeun jeung sepuh-sepuhna nu aya di lemur pek padami pek jalankeun pek lakonan rumah tangga soal biaya insyaallah mangga deudeuh ngan omat ulah rek dia laworakeun sing junun sing jujur sing tepi ka pokot rek kitu atur nuhun abdi bade usaha teh kapola kitu mang ngestokeun amanah teh mang gitu geus ayeuna mah geus putus urang dalahar ngariung pakaulan urang sararea balak kecarakan Sari oge kudu milu mangga juragan leungitkeun kecak juragan mangga bapak sok saya gikeun sanguna mah sagaikeun bapak geus lapar ieu mangga ke antos sakedap atuh Sari yap ka dieu Asmaya cengkat terus nyagikeun kadaharan jeung Sari rek dahar ngariung bari sakalian ngahormat ka Mang Seno sedengkeun Karmin jeung Sari mani asa teu tulus digantung hatena mah lugina hate tina awahing ku bunga
ka Basri tamah hormat jeung ajrih. Sabab tetela Basri teh hiji jalma nu berwibawa dibarengan ku ilmu nu luhung kabisa nu mangpaat. Satuluyna sarerea dalahar pinuh ku rasa kakulawargaan. Palebah dieu sari ngarasa rumegag hatena era ku lalampahan sorangan. Mata satu marumpang cicing didinya deh rumah sadirina pinuh ku dosa jeung kasalahan. Kacaturkeun isukna. Langit lenglang taya aling-aling bengras pikabetaheun. Belah wetan moncorong sang surya nyaangan buana. Mere bagja kasakur makhluk nu kumelip di alam dunia. Harita Karmin jeung Sari geus tatan-tatan rek mulang. Koper gede sadua-dua pinuh ku pakaian sapopoe ditambah ku pakaian lungsuran ti Basri jeung Asmaya. Saenggeus tarapti terus sararea amitan ka pribumi. Malah Sari manampa duit rada badag sabab gaji bulanan tara dicokot ayeuna dipikeun sakaligus. Karmin, Sari, beral hari ini heula engke lamun geus puguh waktuna kawin mang bejaan deui tangtu reka ditu. Kitu ceuk Basri bari bikin duit. Mangga mang, tangtos abdi ngabartosan deui. Atuh geus kitu mah bus sarerea kana mobil nu ngahaja meunang nyarter diborong tapi kalemur. Galeser mobil maju lalaunan nu tumpakna pating garupai ku Asmaya jeung Basri dibales bari mileuleyankeun. Dius mobil nyembrung ngajugjug ka Sumedang mawa tilu jalma nu harita pating haruleng kawas nu teu barisa nyarita. Harita Sari mah keur ngalamun inget ka inung bapana nu geus lila ditinggalkeun sarta tara di bejaan itu ieu. Ari Karmin inget ka Marni nu geus lila tara ditempo tara dikiriman jeung tara di bejaan naon-naon estu langles teu beja teu carita. Sedengkeun Mang Seno nyawang alam nu bakal datang. Nu bisa maraan ku rasa hariwang pinuh ku kabingung. Honcewang sok sieun anakna gagal. Teu jadi jalma bener. Dumeh ayeuna geus kitu nyatana. Palebah mana salahna pangna aing teu hasil ngadidik anak. Nah keras teuing atawana leuleuy teuing dosa naon nu geus dipilampah ku aing. Tapi kaboga ganjaran kieu. Cek hate Mang Seno, manehna teu nyalahkeun nulian, teu nyalahkeun anak, tapi sidik ngaji diri maca awak. Bisi ieu teh kasalahan diri pribadi. Mobil ngagerung nyemprung di jalan raya. Pagaliwota jeung kendaraan sejena. Muni jiga nu heurin usik jigana teh. Kota Bandung beuki jauh, kota Sumedang beuki deukeut. Ngadatangkeun ka waas pikeun Karmin jeung Sari. Cag tuna heula lampahna Karmin jeung bapana nu aya di satengahing perjalanan. Ayeuna urang ngaguar lalakon nu geus lila katuna. Nyatana Mang Ading jeung bojona nu mangkuk di lemur Campaka. Tisaprak leungiteun Sari. Mang Ading teu bosen-bosen terus-terusan metakeun akal tareka. Neangan laratan Sari. Malah mah lain ku cara lahir bae. Najan ku batin ge henteu diliwat. Beurang nananyakeun ka kolot-kolot nu weruh sadurung winarah. Mun peuting munajat kanu kawasa, muntang tulung menta panang dayungan,
hayang riung mungpulung deui jeung nu jadi anak. Ari sabab boh Mang Ading boh Bisar mah ayeuna mah geus sadar yen kajadian ieu teh akibat tina kasalahan kolot nu geus maksa mirusa kanu teu suka nu akhirna anak ngejat teu malire ka kolot. Dina hiji poe Mang Ading jeung bojona dariuk di tepas hareup malah Mah Maijem ge aya di dinya. Kang Ading, urang teh kudu kumaha piraku rek cicing wae. Kapan budak teh can kapangi? Sarma, akang teh kudu kumaha atuh. Usaha sateka bolah lahir batin dikerahkeun. Heuh bakatku hayang manggihan anak. Tapi kumaha atuh udah geuning can diparengkeun. Ayeuna mah kieu we atuh si Jalu jual ka Mang Jibeuh duitna pake keur biaya neangan budak. Jung susul ka kota ka itu. Tatanyakeun ka urang Bandung. Piraku eueuh nu nyahoeun. Bisar mah gede hate. Kita nyusul ka Bandung. Ari maneh pikiran teh bet kawas bolon. Mana sina Bandung teh leutik kapan kota mah lega jeung gegek pangeusina. Kasana nyakeunana atuh. Dah henteu gampang neangan jalma di kota teh. Komo deui akang mah. Can apal kana kaayaan di kota, ngapalkeun jalan ge moal mah ku sataun. Marukana kota Bandung teh yeuh. Nya kuring mah teu nitah ngapalkeun jalan. Nitah so teh nyusul si Nyai, nah rek diantep wae karepna. Ku akang oge kaharti, tapi lamun teu apa jalan bakal cilaka. Kumaha mun budak kabur akang kabur? Kasasar teu bisa balik. Apaan boga nabi? Piraku teu bisa tatanya. Tanyakeun we ka unggah jalma anu tepung. Sosoganan aya anu wawuheun. Mang Ading ngahuleng manehna mikiran usul Bisar mah. Kaharti mun kudu nyusul teh. Lantaran tatanya ka dukun taya hasilna. Labar nyebutkeun yen sari mah aya keneh di kieuna tapi eueuh nu bisa nuduhkeun jeung eueuh nu bisa ngemat sangkan datang sorangan. Ai itu. Nah, kalah ngahuleng. Teu kaharti usul kuring teh. Kaharti pisan. Tapi kelanan. Urang atur heula pilampaheunana. Sabab segala rupa ge kudu make rancana tuh. Sangkan hasilna nyugemakeun. Ulah loba teuing teori lah. Nu penting mah praktekna yeuh. Ulah loba teuing teori. Maneh mah sok tara sabaran sarma. Da akang mah ngagugulung wae aturan jeung rancana. Geratrak atuh jalankeun. Karena budak teh buru-buru kapangi. Rek iraha nyusulna. Rek iraha ngajual domba keur ongkosna. Lain ngijir-ngijir rancana anu teu marnah ari taeun teh. Rek ngajual si Jalu ayeuna. Rek ini isukan titik. Duh, eta titik nu segede jebog ari taeun teh. Nyaan eta teh. Nyaan atuh sarma. Ajeun. Bisar mah teu ngomong deui. Ngarahuh bari nyipta-nyipta kaayaan sari nu geus sataun leuwih teu datang-datang. Mun Bisar mah jeung Mang Ading badami ngeunaan anakna anu leungit teu weleh disamaraan ku parea-rea omong. Sakapeung silih salahkeun, sakapeung silih teu mleuhkeun. Ari Maijem gawena ukur ngahuleng. Tara milu cumarita, datara kapake. Harita ge kitu ukur ngajentul we bari ngalamun. Cari nakdak inget kasari, mangkaning incu kadeuheus. Anu pang dipikanya anakku Maijem. Malah sari mah
kamanehna teh nyebutna ge emak, da geus teu asakan ini. Kitu deui tetanggana, kama ijem teh nyebutna Inung Nyi Sari, padahal nu saanyana mah Incu ka Sari teh. Pangamilihkeun pakaian anu bersih atuh. Wadahan kana kantong akang rek ngajual doma. Sugan bayu 1.000 mah. Cek Mang Ading bari terus turun ka buruan. Koreleng ka pipi rek nempo si Jalu. Ari Bisar mah ngoloyong ka kamar. Rek ngajalankeun parentah salakina. Kacaturkeun isukna. Rebun-rebun keneh Mang Ading geus init ngagedi gelempang ngajugjug ka Situ Raja. Nu satuluyna rek ka Bandung Maluruh Sari. Bekelna cukup keur samingweun, malah mah mawa salin sagala rupa. Di perjalanan amprok jeung 2 jajaka. Nu hiji make salontreng hideung, make iket nyoren bedog. Nu saurang deui make kaos oblong bodas. Calana biru make topi buatan pang anyarna. Reg 2 jajaka teh eureun. Pok nanya ka Mang Ading, "Rek mana Mang?" "Sangaran." Pokna mureleng bari nulak cangkeng bungu we Mang Ading teh amekeun. Bet asa diunggah ku si jajaka. "Nah, nanyakeun teh ti sopan teuing euy. Teu kungsi ngahakan sakola maneh teh ujang." "Kakolot kitu peta." "Aduh, ditanya sabener-bener kalau ka nyarita kitu euy." "Hahaha. Saha nu beukeun sakola?" "Teu ngeunah dihakan sakola mah. Sugan gejul kolot teh. Hayang di kieu yeuh." Ceuk si jajaka ngayunkeun beureupna rek nonyok. Tapi baturna ngahalang ngan rikat newak leungeun si jajaka. "Ulah Ju. Salah kitu peta teh euy. Matak bantu lalakon. Sabar we disendak sakitu mah lah. Keun bae da ku kolot. Jeung deui memang maneh anu salah. Teu sopan ka kolot teh." "Geuleuh teu da. Sombong kolot-kolot. Karek jadi kolot ke sombong komo lamun jadi budak." Pohara ya. Cek jajaka anu ngaranna Ajum. Keukeuh popolotot malah mahuntuna kekerot. Tapi Mang Ading lain jalma ipis burih kalah poknang tang. "Bisi panasaran masok. Leubuaskeun jang. Urang ngadu jajaten jeung Mang lah. Bisi hayang ngasaan pereup haneut sok." Pokna bari nulak kantong terus singkil nyepuguh Ajum ge gimir ari kitu mah. Geus Mang, ulah katuluin lah. Hampura we sakitu mah. Kuring nu basa salah lah. Kuring ngenalkeun ni Ajum ti Bunut. Ari sobat kuring, ngaranna Jahri. Ngajar rek ka Campaka, rek nepungan bapana si Sari. Si kuring tulungan wawuh jeung bapana si Sari, Mang. "Sari mana, Jang?" Mang Ading curing hak. "Bobotokeun si Mirja. Rana beng serat nu kabur teh." "Oh, eta. Mun ujang percaya mah eta teh anak Mang. Nah, naon gitu? Asara ruas teuing ujang." Ya jantung Mang Ading ratuk jiga anu tutunggulan. "Oh, Mang teh babana? Bagiatina mana atuh nuhun atuh?" "Ye, Mang, kuring teh menang beja sarta boga kayakinan yen Sari aya nu mawa ku hiji jajaka anu ngaran Harli. Urang Cikekes. Tah, ina kuing teh rek ngabejaan ka Mamang. Mun Mamang percaya mah rek sakalian ngabelaan. Kajinya ka Sari, kaduana karunya ka kolotna. Nyatana Mamang. Nah gitu Mang. Alhamdulillah. Tak geuning aya laratan. Nah atuh karek bebeja ayeuna. Apaan Sari teh geus lila leungitna. Malaur Mang susah bingung teu aya laratan. Mun ti bareto atuh. Ih ari Mamang. Piraku teu ngadangu wartos apan kuring teh karek bijil di penjara. Ari pasalna mah keuna ku fitnah, magarkeun kuring rek merkosa Nyi Sari. Padahal nu saanyana mah rek nulungan Nyi Sari. Nu harita diolo ku si Harli rek diajak ka nu Suni. Tapi dasar keur sial, niat hade teh kalah matak cilaka. Si Harli pinter carita. Kuring didakwa salah, manehna mah bebas. Atuh lapor Sari teh beunang ku si Harli dibawa ka mana wae. Buat teuing geus reuneuh ayeuna oge. Sakitu Mang.
kuring ge teu bisa bebejal di bareto kalah ngaringkuk di panjara. Heabah teh Mang Ading teh panas. Kapangaruhan ku omongan Ajum, anu disangka mah bener kitu. Mang Ading kekerot nahan amarah hatena gergeteun, hayang menta tanggung jawab ti lalaki nu ngaran Harli. Di mana ayeuna si Harli? Teu kudu mamang lah nu angkat lah, teu kudu. Percayakeun ka kuring, sabab kuring ge keheul ka manehna lantaran pangna kuring abus ka panjara teh gara-gara manehna. Tah kitu Mang, keun ku kuring lah rek diteangan. Bari sakalian engan sari. Nah, aduh teu buru-buru wae disusul ku ujang. Penting nepungan heula Mamang. Naon pentingna sok caritakeun? Mang, kuring teh geus bogoh ti bareto Mang. Geus hayang tiba heula, penting ka impi-impi beurang kagunamkeun. Estuning beureum ka deuleu beuntak karasa. Meni asa napa dina bibir panon. Cek Ajum, nyaritana bari perempeun tak papata jiga anu teu hidang. Ujang teh nyaritakeun naon ieu teh? Kuring teh bogoh ka anak bapak, tapi hate kalah panas. Sabab Sari kalah kabeunang ku si Harli. Nyeri hate teh Pak. Hayang malas pati teh ka Harli, hayang kaundun tipung kata Mang Beas, ka putra bapak. Tapi can wani ngayakeun tina ka naon-naon. Mun can tepung jeung bapak, ayeuna geus tepung. Rek naon? Rek nanya, ari bapak doa mun abdi kawin jeung Sari. Ajum jadi sopan nyaritana. Ngingetkeun ka pimitohaeun. Doa pisan. Asal kudu hasil heula mangihan Sari. Tuluy bawa ka imah bapak, engke urang langsung kawinan. Cek Mang Ading jiga anu keuna ku parabun. Ujug-ujug percaya we kana omongan Ajum. Nah memangan sakitu kahayang abdi ge lah. Mun bapak ge seren-semeren gitu, soal Sari pasarkeun ka abdi. Pokona mah terang diberes bapak mah. Sari pasti kabawa balik. Syukur lamun gitu mah. Yo ngatu geura teangan. Lamun geus beunang bawa ka imah Mang. Tadina mah rek disusul ka Bandung. Teu kudu nyusul ka Bandung Pak. Pasarkeun ka Ajum lah. Tapi abdi teh karek keluar ti bui Pak. Can boga duit keur bakalna. Mun aya mah minta 1000 perak we bisi butuhkeun meuli bako. Oh gitu. Nyaha dibere ku bapak. Mang Ading teu hese. Ku siwal ngabijilkeun duit song dibikeun ka Ajum. Atuh mani marah mai Ajum teh. Duit ditampanan terus dicium. Abdi minta tempo 2 poe Pak. Bapak teu kudu ka Bandung lah. Calik-calik we di bumi. Keun Sari mah pasarkeun ka abdi lah. Nah, asana teh. Ajum ngajak kasalaman. Gap ku Mang Ading ditampanan. Sangeus janji pasini kitu, Mang Ading balik deui ka lemurna. Ari Ajum jeung Jahri mengkol. Nu tadina rek ka Campaka teh muru ka Cikekes, rek ngajorag ka Harli. Beuki lila beuki jauh Ajum jeung Mang Ading geus paturai deui. Cakakak Ajum seuri gek diuk sisi jalan dina batu. Jahri nurutan. Kumare cenah urang Jum. Ayeuna mah urang langsung ka imah si Harli euy, urang tipu. Sina init ka sawah, mun geus di sawah urang garap. Siksa sing tepi ka kalenger. Tapi samemehna urang tanya heula, ngeunaan si Sari. Kumaha cara dipuna? Kuring rek nyieun surat. Eta surat make alamat Mang Ading alias bapana si Sari. Terus kumaneh anderkeun sabab si Harli can wauheun ka maneh mah. Mun bisa bawa sakalian iringkeun lamun geus tepi kana Cuni. Urang siksa. Kagitu euy. Beres lah. Sok jeun suratna tuh. Urang tulis da geus disayagikeun kartasna oge ieu. Gutrut Ajum nulis surat keur Harli. Ngajual ngaran Mang Ading. Sageus rengse surat dibikeun ka Jahri meunang amplopan. Tah. We ieu kudu kairingeun ku maneh ieu. Ieu suratna. Nya heug lah pasti hasil. Iya tuh, urang init. Ngarah beres poe ieu. Tapi lamun hasil, maneh rek meneh naon Jum? Alah, daoma nu di kandang laneuh kop keur maneh. Nyaan teh bagus lah. Cakakak atuh duanana sareuri. Terus laleumpang ngajugjug ka Cikekes. Teu kacaturkeun di jalan. Ajum jeung Jahri
geus tarpi kasih si lemur. Terus nyalingker di kebon awi. Ajum ngadagoan didinya. Ari Jahri tuluy ka jero lemur, rek nepungan Harli. Barang soroga imahna kasampak teh Harli keur marab hayam. Sabab manehna geus lila diajar miara hayam. Malah magis ampir jejeg 100 hayamna deh. Punten Kang. Jahri uruk salam someana keur. Mangga ye, naon? Harli ngadeukeutan ka semahna. Memeh ngobrol nu leuwih panjang. Ngajak sasalaman heula. Ieu katitipan sarati Mang Ading. Ieu nyangakeun. Mang Ading urang Campaka. Harli heraneun jeung rada reuwas. Sumuhun. Ramana Neng Sari teh ya? Leuh. Nah naonnya? Ayo atuh direbet. Sawios di dia we Kang. Da moal lami ye margi badarata teh hayong kairingkeun ku abdi. Margi akang kedah ka ditu ayeuna. Ke. Urang baca heula suratna ge lah. Harli nyoehkeun amplop. Terus surat dicokot terus diilo. Ari eusina eta surat kurang leuwih kieu. Jang Harli, Bapak ngahaja ngajurung pun alo, sangkan nepungan Ujang. Ari maksudna Bapak teh hayang mulang tarima ka Ujang. Nugis gede jasa nulungan ka pun anak. Tina gangguan barudak nu barga juga teh. Hampura karek ayeuna ngulem. Ari sabab bebeja ngeunaan hal eta karek katarima bedieu. Omat ulah teu sabab Bapak jeung kulawarga hayang tepung. Katurug-turug sari geus aya di imah Bapak. Wayahna kudu datang ayeuna pisan. Wassalam Ading. Sajongjongan mah Harli ngahulang maca surat kitu teh. Asa teu kaharti ku akal jeung can kapikir maksudna. Nah rek naon? Pang-pangna mah teu mimiti aya kajadian nulungan sari. Tapi kadeget harita geus lila naker. Leuwih ti 1 taun. Kejang. Hari badaratna kumaha Mang Ading teh? Rek naon usahanyana? Nanya Nyi Sari geus aya di dieu. Mohon Kang, malah mah Mang Ading teh uninga ka Akang ti Sari. Numawi ayeuna teh tinggal diulem. Maksudna mah bade nganuhunkeun kana tos nulunganana. Tak itu saurna. Ari Sari ira datangna. Duka datos aya di ditu di Campaka. Oh. Mun kitu mah kaharti atuh. Jadi nu bebeja teh Sari yen kungsi ditulungan ku Akang. Basa aya anu ngarjengan teh meureun nya. Kaharti ayeuna mah. Ayo tuh urang ka cager pohara mitra hanya ka kabujeng neng nong. Dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui. Nuhun kana paratosanna, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.